Isuk-isuk peresan dapur nyapukeun buruan imah tuluy gegero beres gegero langsung nyarap ceker hayam. Alas ya besti udang teh kaberangan deui hayu urang buka-bukakeun lahor deng tuluy ke belah dia janelana dibukakeun. Astagfirullah besti poho deui sangun teh pantiis meureunnan kudu disepankeun sakalian we urang bawa ka dapur urang seupankeun ayeuna teh. Pas asup ka dapur katempo ieu gerohaneun meuni numpuk kieu jabah sampah di mana-mana ieu teh sampah urut ngagoreng cau kamari besti. Kela-kela memeh nganterkeun anu lainna ieu teh ngelapan lah kompor meh glowing asa lalu nyu ninganan kompor teh. Kompor geus glowing mah hayu urang tuluykeun we kaluar urang sasapu heula ieu teh kamari can sasapu poho deui hoream di kamari mah. Intina mah hoream meureunnan lain poho heuh eta pokona malah alasan intina mah. Tapi da besti ieu teh runtana teu pati loba ngan lamun teu disapukeun pasti bakalan ngalobaan jadi we hayu urang sapukeun lah meh tereh beres ieu teh. Heueuh apal besti walaupun ieu buruan imah sauprit oge lamun misalna teu disapukeun mah anger we ngalayak ku kalakai mah asa ngararewa. Tuluy pindah ka belah dieu tah nu belah dieu mah urang kasisi-sisikeun we lah engke we lamun misalna dibabat jukutna karak urang sapukeun deui lamun nu belah dieu mah karak dikahandapkeun urang piceun ka belah dieu ieu. Arese besti lamun misalna jukutna jarangkung sasapu teh heueuh sok nyarelap daunna. Tapi da lumayan we besti dikuer-kuerkeun saeutik-eutikeun mah jadi bersih ka tempona. Heueuh bener besti meh teu ngalayah teuing ku kalakai hayu urang sapukeunna piceun ka belah dieu we kahandap da emang geus biasa miceunna ka belah dieu. Tenang besti di handap mah da eueuh imah ieu jadi aman lamun misalna sasapu dipiceunna ka belah handap soalna di belah handap mah leuweung ieu lain leuweung sih aya solokan. Geus besti sasapuna geus beres kieu mah urang tuluykeun ka mana coba ieu besti mending ngagunung kieu teh aduh astagfirullah meuni asa hayang kumaha nya henteu eta teu asa hayang kumaha. Hayu urang gawean lalaunan kege beres meureunna digosok-gosok meh glowing teh besti. Diitung-itung ieu piring kuat loba kieu ting urut naon mah besti jadi we kudu dipisahkeun nunana soalna lamun disawadahkeun mah moal mahi piring hungkul kieu ge. Biasana mah besti lamun gegeroh kieu teh langsung dielapan tapi ayeuna mah sok rada hoream jadi geus we kudu dipoe heula ku matahari meh garing sorangan tapi anger we kemah asup ka jero teh dielapan heula. Heueuh besti sok rada garigipen lamun teu dielapan heula teh ieu teh sabuna geus erep kieu mah tapi lapar beuteung teh besti hayu urang ngagoreng heula ceker hayam ieu teh tempo geula ceker hayamna geus nang meungkeuran. Tapi da besti henteu cekerna hungkul aya huluna aya dagingna goreng we kabeh sugan we engke mah digoreng mah dareikeun kitu ngadahanna besti. Tapi da besti anu beuki ceker hayam jeung hulu hayam mah iwal ti teh nanah lamun nanaon teh kudu we ceker hayam wajib meuli nya tuluy ieu teh urang nyieun pemanisna bukan pemanis pelada meureun nya. Besti lamun misalna make cengek hejo jeung tomat hejo sok rada ngeunah komo lamun misalna samarana teh uyah mecin hungkul asupkeun we ulah make gula soalna meh karasa cengekna. Lamun geus beres kieu mah besti tinggal diulek dirines seueur rines tika langsung ancur ulah poho asupkeun tomatna soalna si tomat teh utamana besti meh karasa haseup. Geus besti lamun misalna geus ancur kieu mah pinahkeun ka belah luhur soalna di handap mah besti katincak tuluy ieu pareuman lah komporna soalna lamun teu dipareuman mah sok ngabeledug gitu sok kalalabur. Lain besti lain kabur keluar imah tapi kabur tina jero katel sok ngabeledug gitu ninganan mun ngagoreng ceker jeung hulu hayam teh tuluy ieu teh si sanguna ulah poho siapkeun. Tah cekerna asupkeun kana piring huluna asupkeun kana piring.